Kernaon eta ce? Iya mang keur ninggalian motor. Jang naon motor ditinggal ya? Iya pai teh hirup motorna. Emang motor hirup gitu? Nya heueuh atuh motor mah hirupnya naon emang? Matak bisa dipakai ge teh hirup motorna. Sieun atuh motor hirup mah nya belenyang sorangan ka ditunya. Nya henteu kitu atuh mah ku urang di hirupan mah kitu. Jang naon eta diilikan atuh? Ari hirup mah. Oh iya akina teh hirup. Aki saha anu teu hirup teh? Ya aki motor atuh nya aki saha deui mang? Naon anu teu hirup teh aki-aki teh? Aki motor ieu teh hirup. Aki motor, ieu teh incuna berarti meureun. Incu saha ari mah? Si motor teh incuna meureun ari aki nam aya mah. Ieu teh akina mang pai. Innalillahi, atuh kuburkeun paeh mah nyari papake ru bau. Naon dikuburkeun teh? Heuh akina. Aki saha? Heuh aki ieu motor. Ieu mah pai. Ieu teh aki motorna pai jadi teu hirup ieu mah motorna nya naon mah? Berarti lamun akina teh paeh teh beri incuna ge teu hirup kabeh di luar mah kitu. Incu saha lain kana incu mah. Di mana-mana ge aki mah incu. Ieu mah motor mang. Motor akina paeh ieu teh matak teu hirup oge mah kunaha nya. Heuh meureun akina teh merbogaan incu bapana kan nanyakeun ka bapa motor ieu atuh. Incu saha lain incuna ieu mah ieu teh motorna teu hirup teh akina paeh ari mah kumaha nya. Kuburkeun paeh mah. Nangan deui aki nu lain. Aki saha we atuh nangan ngieum heula. Motor namanya aki motor kudu dikuburkeun ti iraha mah. Di mana ge aki-aki anu geus paeh mah kuburkeun. Teuing aing mah lieur aku mah nguruskeun aki nyaho aki teh hirup ieu. Lieur aing.